ya. Cokot entong. Tapi ada orang keur butuh duit kumaha nya? Cokot we tuh sia teh kan eta keur butuh. Entong kan eta barang batur dosa. Yeuh, cokot we lumayan kan duitnya gede. Entong sanajan loba ge tapi duitnya mah haram. Cokot we yeuh daripada dicokot ke batur mah mending ku maneh heula. Tong dicokot ya. Nah, maneh nya masih tatang rek dicokot rek henteu ge naon urusanna jeung maneh. Ulah yeuh eta teh dompet batur, coba bayangkeun mun maneh anu kelingitan dompet terus dibawa ku batur kumaha. Cokot we yeuh daripada dicokot ke batur mah, kemun dicokot ke batur mana nu rugi. Reka mana? Urang yulu. Ayo. Oke, kawan-kawan jangan lupa like, share, and subscribe channel kami di Al Huda Channel. Sekian, bye.